Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat 3 hiji alladzina yattaqun 2 wa yutuna zakat nomor katilu yu'minuna bi ayatina nu imankeun ka aya 3 mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu 3 para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3 hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga talladzina lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kullasyai. Nomor kedua cik Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat hijau zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kullasyai kaluarkeun zakat maka ari jelema-jelema anu arariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagiaan naon anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bae nol hiji 2 3 4 ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mantak tempokeun batin urang kaditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayu sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha urang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene Isya masih berjamaah kene magrib berjamaah kene jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya salat rapi puasa rapi zakat rapi puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan urang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang
ciri ngamuliakeun anak weh muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge weh rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang macat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah. Nah, iman ngamuliakeun nulungan di antara nulungan anak ieu urang keur ngajikeun nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doang. Namun aya nu muludan, aya kiai, urang datang, eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teu datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, gas, kiai mah panderi bae, kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang sia berani amat buat aya jasa utang kula geus lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masyaallah, dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah. Wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nganyahokeun ka Allah teh asmana, nganyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji Tijan, ngaji Sanusi, ngaji Umul Barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong Allah aya naon dalilna aya dalem lanana bener nu ngarizkian salah nu ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih, pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Sageron dagang pae. Pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat. Teu bersyariat mah teu bisa tah. Ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene. Salah henteu ngan nyana bersyariat, satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Tapi disusul deui ku Gusti Allah, fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakeunaan ku rahmat kaula dunia akhirat. Fasaktubuha kaula karena rahmat kaula terutama di akhirat ieu lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat. Nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema dungimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat 3. Hiji alladzina yattaqun. 2 wa yutuna zakat. Nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina dungimankeun ka ayat. 3 mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu 3
para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu tilu hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga lilladzina la yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan warahmati wasi'at kullasyai. Nomor kedua cek Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat hijau zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kullasyai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat, bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil, bahasa imankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu bantah ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ke kiamat. Kos kitu doa para nabi mah. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia. Ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikeun rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta. Mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh kan sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang malain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun gaya tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak. Pamustungan tambah doa. Masya Allah. Ulah tetangga kos kitu gak doa Pak. Kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah teh malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanna teh malah urusan Gusti ka abdi mah. Abdi mah ikhlas gitu mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti kiamat ngadoa Gusti. Can orang ngadenge urang ngadoa kitu. Urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tetangga mah kajeun garering ge. Apanya ngadoa si kos kitu? Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali gadoa berebet terus datang ka
di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai, cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Qur'an kitab samawi, Injil kitab samawi, Taurat kitab samawi, Zabur kitab samawi. Tetep aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Qur'an atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an. Akur pada kitab samawi. Mangerankeun ka Allah sarua. Lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal, berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah, nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Tah, nu mantak rahmat, mantak. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil